nasuha itu gugup payah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sobat Rancage, kumaha puasana. Mudah-mudahan orang senantiasa dalam kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa orang jantan puasa anu ngagaduhan kualitas anu saya di payunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sobat Rancage, puasa teh salah sawios bentuk katakwaan orang ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Margi takwa teh tujuan hirup utama orang di alam dunia. Sobat Rancage, takwa teh sanes tak-tak dibawa. Tapi takwa teh ngajalankan perintah Allah jeung ngajauhan laranganana. Salah sawios sakali deui bentuk katakwaan orang nyata ngajalankeun ibadah saum, ngajalankeun ibadah puasa dengan penuh totalitas anu sanya-nyana. Takwa dina Al-Qur'an dina surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Janten sobat Rancage, spirit tina bulan puasa, tina ibadah puasa, tina ngajalankeun saum urang nyata kangge ningkatkeun keimanan sareng katakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Rancage, dina kahirupan urang teh aya dua komponen. Aya jasmani, aya rohani. Duanana meryogikeun giji, duanana meryogikeun kebutuhan. Tapi beda kebutuhanana. Jasmani urang peryogi giji ku bentukna tuangan sareng leuteun. Ruh urang oge meryogikeun giji ku bentukna ibadah-ibadah. Baik mahdoh langsung ke Allah atau napi goer mahdoh. Anu teu langsung sangkut pautna pakuat paket jeung Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Rancage, pesan takwa dina bulan Ramadan atau dina sasih Ramadan teh ngirangan jatah jasmani pikeun musatkeun ka jatah ruhani, pikeun mokuskeun dina jatah ruhani. Tapi sabaliknya sobat Rancage, fenomena anu terjadi di bulan puasa, anu terjadi di sasih Ramadan malah sabalikna. Urang hanya mindahkeun jadwal, tuang jadwal leueut ti siang ka wengi, bahkan 2 kali lipat. Balas dendam urang karena di siang urang teu barang tuang, malah 2 kali lipat di sasih Ramadan khususnya di wengi. Maka ieu bertolak belakang para hadirin sadaya, para sobat Rancage, anu kuduna urang mokuskeun kangge jatah ruhani di sasih Ramadan pikeun ningkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ku cara nyeueurkeun ibadah, ku cara nyeueurkeun tadarus Al-Qur'an, ku cara nyeueurkeun zikir, ku cara nyeueurkeun sedekah pikeun nambahan giji ruhani urang. Tapi malah 2 kali lipat nambahan giji jasmani urang ku seueur barang tuang di sasih Ramadan khususna di wengi.
Sobat Rancage, dina momentum bulan puasa ayeuna sim abdi kumajak kasadayana sobat Rancage khususna siswa-siswi SMP Yayasan Atikan Sunda hayu urang ningkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dina sasih Ramadan ieu. Ku cara seueurkeun ngaos Quran, ku cara seueurkeun iktikaf di masjid, zikir sareng anu ibadah anu sanesna. Mudah-mudahan sagala ibadah urang termasuk ibadah puasa, ibadah ngaos Quran, ibadah zikir sagala rupana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sobat Rancage, mung sakitu anu tiasa didugikeun. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Urang tepang deui di kuliah 3 menit anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Nu Maha Asih, cahya Ramadan menggelis katimbang, na pucuk tangkal harapan, ngalangitkeun doa-doa jengkah